Tuh orang ka ditu yuk. Yuk. Coba jelema. Tak orang didinya. Tak orang dia kalah di dia ya. Kamu nanya ya. Orang dia liar. Coba walaupun Ais Alip. Ajakannya ke orang main bola ya. Bosen. Di dia wae. Poe minggu teh ada reueuh. Waipang eueuh atuh da. Lamun aya waipang mah gawean ya. Urang main bola juga bosan. Ngan engke tuh ngan geus Alip. Nya lamun duaan mah terame. Aing jajan kan urang mah tapi teu boga duit. Sarua apa urang deh. Coba we keur cicing kieu teh. Langih duit sekarung. Lah duit di mana? Anu micin duit sekarung. Sugan aya. Leo, amun maneh menang duit sekarung arek dibelikeun naon? Urang mau belikeun kebon we anu sing lega. Arek dipelakeun naon kebonna? Urang mah pelakeun huwi we jeung kangkung sing loba. Gan, lamun maneh menang duit sakarung arek dibelikeun naon? Urang arek dibelikeun doma we sing loba. Marentang ngaritna. Gampang, da orang arek dikencarkeun. Arek dikencarkeun di mana? Atupan kebon duit jeung kebon kangkung mana lega? Arek dikencarkeun di dinya tuh. Nah dikencarkeun di kebon urang. Ulah di kebon urang atuh. Kumaha daripada urang ngarit capek. Meureun kebon urang rusak. Atuh kumaha daripada orang capek ngarit. Orang capek ngurusan kebon teh. Naon maneh teu narima lin? Atuh urang teu narima. Mama tung marima kana takdir tiang barudak kamarana itu itu barudak juga garut kunaon itu barudak teh Ulang ngarasak kebon urang atuh. Maneh teu narima lin? Henteu. Naon di? Waduhin. Walah mah kudu dipisahkeun bahaya ieu mah. Pisahkeun. Kunaon maraneh teh? Tah si Agan ngarjetkeun kebon urang. Oh nya kan? Atuh dah daripada orang capek ngarit tuh mana loba atuh dah. Geus geura diuk di dieu. Sok naon ceritakeun masalahna? Eta si Agan ngarjetkeun kebon urang. Naon? Karena kagareut deui geus diuk. Ulah gareut geura Sok we nama ceritakeun cerita masalah kahijina naon? Eta si Agan lamun ngahayal cenah eta lamun mangge duit sakarung dibelikeun doma sing loba. Oh nya kan? Eta geus sisarea meuli kebon nu lega. Geus we doma urang dikencarkeun di sisarea. Berarti doma maneh yang kebon maneh karek ngayal. Heeh. Berarti maraneh gelut gara-gara ngayal duit sakarung. Heeh.